Sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsadahu rahmatan lil alamin. Kata sholawat, jadi ketika orang lamun di kita baca sholawat kudu aya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Upami dina doa berarti ya Rabbi eta doa. Jadi ketika orang sina sholawat berarti baca sholawat. Mudah-mudahan ku berkahna panginten Rajaban takdim ka Kangjeng Rasul dina dinten ieu anu dibobotohan langsung ku Ibu Lurah. Mudah-mudahan Gusti barokahna utudarama sadayana keluarga sing sarehat wal afiat panjang yuswana anu tarani sing dibarokahkeun tanina anu dagang sing dibarokahkeun dagangna anu usaha sing dibarokahkeun usahana anu nuju teuing kasulitan ya Allah bukakeun sagala kasulitanana anu bari cita-cita nu sadayana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhubung waktu parantos ya sakitu disangakeun nu sae datang ti Allah lepat ka mahkabah doa syukur. Baca doa kita baca doa. Baca doa. Hei ibu, hei. Hei. Hapunten pribados tadi wanti-wanti ka ibu-ibu sadaya doa tutup woyahna tahan bade ngagugu moal sakali dia bade ngagugu moal hatur nuhun terima kasih. Sok coba caralik deheula sing tertib sing tenang. Sok, cari deh, andi penggar. Alhamdulillah panggilnya pribados ngatur nuhun ka kersana Al Mukarram anu parantos misi tausiah tina acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1440 Hijriah. Patali sareng waktos parantos mimpi siang wae begituna urang tutup wae fid dunya hasanah amin wa fil akhirati hasanah amin 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 ya Allah ya rabbal alamin ya Allah ya Rabbi Gusti agung alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panginten acara peringatan Isra wal Mi'raj anu diselenggarakeun di Balai Mulya Rasa anu aya di wilayah Desa Cibukamana ti kawit duikeun ka akhir parantos rengse. Tah kukituna kurengsena ieu acara peringatan hayu urang tutup ku urang sasarengan sajabi kudua anu nembe dipimpin ku kersana Ketua MUI anu aya di wilayah Cibukamana. Ayeuna urang tutup deui panginten anu ditutupna ku urang sasarengan ku ngawaskeun lapad hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Rupina kanggo ka bapak-bapak ibu-ibu anu sami hadir di tempat sadaacan uih ka bumina masing-masing aya pembagian door prize atanapi cindramata anu biasa sok disayogikeun salah sawiosna ku pamimpin urang sadayana nyatana kersana Ibu Lurah. Panginten masih kena aya waktos ieu saurna nembe 11:30 kakanggo ka petugas anu bade ngabagikeun door prize supados siap-siap aya waktos 1/2 jam menjelang waktos zuhur.
mangga kanggo ka petugas anu parantos ditunjuk kanggo pembagian door prize anu parantos disayogikeun aya waktu sekitar 1,5 jam kanggo ngalaksanakeun pembagian door prize. Panginten sambil pembagian door prize kanggo petugas bagian konsumsi supados nyayogikeun sagala rupi anu diperyogikeun sakali deui sajabiti pembagian door prize hatur uningan ka petugas bagian konsumsi supados disayogikeun panginten naon rupi anu diperyogikeun mangga